siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yuziko ba'dakum diberi ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya ge senundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ia adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui ahli sunnah wal jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keaslianana kumaha tah kos kitulah yuwayal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira ngaranna teu kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan henteu kumaha coba hayang cak Amerika kekeketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan kos kitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat bejakeun Muhammad qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing ku ari musyrik ka aing kamari minta ka aing ku ari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing ku ari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa segala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bener kahiji azaban min fauqikum siksa timbul ti luhur
bentukna oke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan buanjeun buaca siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing ngin pau kiku hal minar julikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arang acak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke kajen gua Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat teu beres brak ya Allah seuris ya langsung ngarti aduh ya Allah ya Rabbi iya ya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiadap mimiti lini kadua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa wae rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah sih orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia perindah ke mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh Gusti Allah ayo sia mun teu ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu
aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih gletak teu eureun atawa parpo padahal mah jangan bangun bangsa jeung negara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai yan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkan negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dawah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syiah so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru hara